Dianti kiwari sumping nu diantos tos aya di payunan orang sadayana. Robah mangsa ganti wanci ilang bulan kerunyung tahun-tahun anu anyar karena panjang tahun anu parantos karena panincak kana tahun ayeuna tatos na ipo kali teteh parantos jatuh kerami. Beber layar tarik jangkar kurang doakeun mantena si janten keluarga anu sakinah mawadah katut warohmah. Tidak dangan ayeuna tos teh urang sabi-sabi sakseni. Sami-sami urang sakseni, urang kawitan prosesi pamapagan panganten senja dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan emping dengan opak, terkuping kirang kompak. Aduh, rada tarikan deui mohon ieu teh pami ngucapkeun salam teh kada dijawab. Coba ieu awatos deui kunaon-naon ieu abah panya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampurasun. Alhamdulillah kakaraeun ningali Cep Ipok ayeuna mah rada kasep. Kamari mah kurang herang ayeuna mah geus beuki herang wa teh rada aduh rada kagagas kasep. Mudah-mudahan dina ngambah sagala rumah tanggana sing aya dina ginanjar kawilujengan. Amin amin ya robbal alamin. Uat teh kapapancenan ayeuna teh bade ngarajahan heula. Mudah-mudahan aya bak piroh ti Allah Subhanahu wa taala sakedik papatah ti uwa. Sakitu nya. Maha agung nu kagungan pun payakun jeleg ngadeg bral gumrar pangawasan. Di langit pating kadeuti, di dunia pating kulisi gumelar di alam, di alam. Mugi-mugi aya dina kalancaran. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Ya Bapak Juru Baksa urang bagyakeun kasep itu tinggali. Nusantara Nabi Rahmana Estura
ke kupingna saluyu ka pribadina kumalara di pawana serahalangan harungan degaduh mama degan langitkeun kamanusan jungjung ke derajat seni ku jalan hati murni di barengan mana suci di barengan mana suci engkau orang semi-semi jungjung ke derajat seni ku jalan hati murni di barengan mana suci aduh disebat perwira satria telan masa tekut dingin negara berjuang tanpa beri jasa geus aduh watir ada capek ya teh kahiji kapanasan wateh sami sareng Kang Ipok malu main geus kolot mah kapanasan masuk beki reot ya teh kitu beda kulitna cuy da kitu mudah-mudahan sekali Kang Ipok tetap Kang Ipoknya tetehnya yeuh ari jalu komu alanisa lalaki teh pamimpin pikeun awewe mudah-mudahan Kang Ipok bisa jadi imam anu terbaik Kang teteh kali ke putra putri Ipok mugi-mugi atau dijadikan putra anu soleh sekali solehah alhamdulillah yang capek wateh da sorangan tidak wateh kahiji teh bawa pamajikan soran laki geus alus ku kadenge soran lagi pamajikan wah geus terkenal artis teh geus gieun album lagi sareng Kang Agus Kapinis geuna sorana Nyai iya aduh tobat kakara kadenge soran lagi geus alus euy Nyai iya tobat manja gitu cenah abah di mana terdengar tapi tidak ada wujudnya ieu teh ka mana jelema teh nya kudu dibeda lagu jika nama saya tak membeda lagu dasar jodoh karak biji eta teh sok atuh urang cobian abah dagon abah guguda cucu ba namun urang rumah tangga amana eta jelema sepudek bayang penta diserakeun Allah moal dina kitu pohara kawas lain wanita ulah sok nggoda dapuge cocoba gogoda cocoba lamun urang rumah tangga sakabeun sepuluh hayang minta diserakeun tapi pohara kawas lain wanita langsung gegoda dabuge gogoda Astagfirullahaladzim kakaraeun pamajikan lain nepi ka geulis ge gini juga makhluk pangeran beleguk naon abi juga teteh pipit nur pinanya jauh atuh teh geulisan teteh pipit jeung di dinya mah kieu oge abah kamari ge alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak sadayana anu di Garut lain urang Garut ieu mah di mana ieu teh lembur naon di teh Cipanca
Urang Cipancar. Urang Cipancar paingan baboga anak ngajalajar. Kalah kemana ke Arab ngomong teh teh. Ulah loba anak-anak harus memberikan yang terbaik. Oh, Karti. Abah, lain abah ditinggali-tinggali. Cep ipok teh eta teh popotongan baheula teh. Oh, eta teh. Mantan cenah. Pokona mah macam-macam manehna disoting ku aing dicarekan. Matak aing mending kawin deui ka abah. Astagfirullahaladzim nah. Yuh, Nyai, urang teh dina poe ayeuna teh dipiwara ngahibur. Nyaho abah. Nyai bisa nyanyi naon? Pokona mah urang mah bisa. Pokona mah urang mah bisa. Ya duh, amit-amit bubu bangetan menik itu gelis nama gelis ngan goreng adat sih teh ah. Ya, pada lagu India, pada lagu dangdut biasa. Sok atuh India. Abah anu pamaget nanya. Oke, siap. Mana Opik? La 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 la. Au! Astagfirullahaladzim lah kalau naik anu takal sia teh. Ngenger sok si bener. La 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 la. Astagfirullahaladzim lah. Hei. Sing serius. Ieu teh urang teh di syuting makanya ku SKTV. Keheula sok urang serius rada seriusan saeutiknya. Astagfirullah. Tak kudu dilahanan sapatuna gede teh. La 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 la. Aduh, astagfirullahaladzim. Gelo. Ngerakun. Yuh, kudu sing serius ya teh. Nah, atuh. Pokoknya mah abah aku mah sesuatu. Mas tong lagu dulu gitu atuh abah. Lu kumaha? Emang lagi manja. Aku pengen dimanja dengan dirimu otong. Lain otong, ipok beren. Moal aka ipok mah popotongan. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya geura abah, ipok mah dicium ku bibi teh langsung mere duit 200. Sia manok sok aing teh. Aduh sok ipok. Aku sebenarnya suka sama kamu. Cing atuh bere backsound aing teh. Oke, laki daguan. Ipok. Sebenarnya aku tuh sayang sama kamu. Aduh, ampun. I love you, Ipok. Walaupun banget aku seperti giribik, tapi aku tuh merasa gimana gitu. Oh, Dilan. Iya, Milea. Kenapa kamu sekarang jadi bangkotan gila? Dilan. Karena aku tuh sangat mencintaimu. Ayo kita berikan contoh kepada Aipok dengan tetehnya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, ceomah. Warohmah. Maksudnya teh. Aduh. Kala cicing tong dibere backsound dibere backsound aja we nu mere duit kan 2000-an kayak ke 100 kayak teh. Cana naon geus kentaan we duit sia mengerakeun. Ya abah. Ayeuna teh urang sabi-sabi urang sasalaman heula ka panganten. Ari bapak hajat aya? Bapak hajat aya? Abah? Euy, Bapak hajat aya? aya eta sok-sok bade naon? Pada sasalaman heula ka bapak hajat. Tas itu tadi. Pokoknya urang mah arek sasalaman tuluy. Aduh, arek sasalaman tuluy geus kitu da teka ciri dewek teh udah kehalangan ku lalajo. Aduh, keun mae kahalangan kudu lalajo oge lah. Sok we kebodo di sorangan di dinya. Aduh, geus sok geus. Itu tuh katingali itu karunya itu angkot kamacetan. Hayu atuh ayeuna mah urang hiburan heula urang ngigel heula salagu dua lagu nya. Sok mugi-mugi Aipok singkat cai janten salewi. Nya. Kadarat janten salogat. Kacai sing getol mandi. Kadarat. Kadarat sing getol salat. Kacai deui. Sing janten salewi. Kadarat.
janten salokat Kacai deui. si ngetol mandi Ka darat. Si dibalik ngomongna. Ka darat. jadi si getol salat sakitu we asalatu imadudin salate tihangna agama abah Heeh. Aduh, ayo kuat katibalik saudara lagi hebat. Gitu. Ayo urang ngibing heula salagu membere kunaon cai kopi gitu. alhamdulillah geus aya si kopina Atos. Sok. Thank
Ipin